Aduh, kenteng tika luling di tilu itu mahanya aduh. Buat bocor itu. Wah, coba ya mah molong ieu mah ya kudu di. Omekeun kudu benerkeun ieu mah ya. Kentengna aya kitu nya. Cik lah. Kudu aya taraje deui. Aya we pigawean teh ya. Mas, cik bantuan ka dieu. Kenapa? Yo bantuan ieu yo benerkeun ieu kenteng yo ngabener itu molong tuh. Sok eta Kenapa Mang Udin? tah eta engke sodokeun nya. Bocor ya Mang Udin ya? Bocor tuh. Oh, ngerti. Baru pus eta kentengna. Oh. Pecah. Pecah tuh. Bawa daun awi Mas, bang nyokotkeun kenteng. Di mana? Ah dihandap. Ya. Tah yo yang mingis aduh. Mas, bang cokotkeun kenteng. Atos. Atos acan tuh mana? Atos iki. Atos mana acan? Iki atos. Iki dicokot atos. Ih, eta mah atuh lain dicokot digegel. Iki dicokot Ih, dibawa ka dieu yeuh. Digegel. Mahanya teh nya. Cokot cuk Mang Udin nyuruhnya. Dasar si emas. Ditah dicokot, kalah digegel. Teu nyambung. Aduh, coba tarajana eueuh deh dasar si emas eta kumaha turun eueuh. Coba geus ngadeg-deg kumaha ieu teh. Den. Bang ka dieu taraje tah. Turun hese yuk. Ari maneh di kita mau taraje alah hare da ulun sahureun Mas kalau taraje di ulun deui. Kenapa si bapak itu manggilin ya? Ada apa ya? Bapak, duh, lagi sibuk lagi. Kan disuruh yang taraje. Taraje banyak ku tatah aya eta taraje. Oh, tangge. Bilang dong jangan taraje. Nih, tangganya. Entah gitu. Kurang Habis bilang taraje. kalau kasih ceromon ayo deg tuh urang. Orang gua ya udah taraje diem taraje. Tah, ieu teh taraje di dieu mah balik teuing. Eta taraje ieu di dieu mah. Ngarti teu? Oh, kagak. Mas, di dieu Mas. Ih. Gila. Bodoh sekalian. Gila nih. Ini kamu nyepoin dari celana semuanya. Mas, atos, pugu mencet. Aduh.